Samia rempel gudung pang-pange sekar mekar enggale kia enggali kayu agung babar wite samia rempel Samia pang-pange sekar mekar enggale ya enggale andele si Pandanarum si Pandan arum banglus lampahipun Raden Bima anu ngababat alas amer anu teneng ludeng hanteringrang dina mangsa ngajalankeun darama cumpon kana jangjina memang seueur anu kaganggu margi ieu teh lain leuweung samanea namin ieu teh nyaeta hiji nagara Ambarata di wewengkon mungkul pauna tatu seueur para prajurit anu teu katingali ieu ku Bima racleng kayanana atuh ieu badega anu ngajaga di mungkul paunang Kakasim Maruta sareng Maruti kiwari ngahaja nemungkeun anjeun sabab sadayana di wewengkon teh demit teu katingali ku mata jalma biasa nanging ieu Maruta jeung Maruti ngahaja nemongan anjeun malah mandar ieu Bima aya kasieun itu ujiaring carita anu kiwarinya tepaka ngahurupi mah he kiadi akang ka dieu siap datan nirata ngademan datan nirata ngademan ewuk mangpule ngandrana jadi kumaha tingali tentara urang loba nu racleng kue teh si hayam turun we anu bubar katahuan kabongkeuna teu katempo benteng urang geus diacak-acakan wayahna urang nemongkeun maneh ka eta jelema heh urang ngajirim ka eta jelema kiadi heh sae kumaha Kang urang cangkalak ka eta jelema ku adi heula Kang akang mah cicing we akang mah duduk manis we ngalawan eta si hayam turunul bagian adi Kang bagian adi nu kitu mah Kang apa cigoong apa jeger cigoong teh aing katelah aing nang pelek teh aing
Iraha anu ngaran nang pelek ngejat tina kepakalangan. Tenang. Bahkan bur oge dicekal ku aing. Barudak saya piking tenang dibabat itu si hayam turul hayok kadi ewak ku aing sia. Ewak kadi, ewak kau. Goblok. Naonan euy. Saha? Aran Syahayam turunul. Sasah. Ngaruksak setan. Ayo. Aketenera pada ngalaga ya samia ngalaga ingkang samia ngalaga giri lusi lan paingan giri gunung lusi cacing paingan teh sangka serebuk samerang nyamuk sia. Dadeg sampai rupa hade patut teu nganyuk rupa teu menta tapi kalakuan euah-euah sia. Saha sia hayam turunul? Hah? Wilayah aing diruksak anyir goblok jagong aing dempak. Ya itu. Kurang ajar pos hansip rarubuh. Kurang ajar sia rek pesta babi dia. Jika ada gitu. Gabina-bina teuing sia wabalak. Urukan teripuh lah. Anjir jero mah teh ngagerung. Tulunan elep sia teh. Gabina-bina teuing saha ngaranna sia? Aing Bima. Uluh anjir ieu sora. Nepi ka handaruan kieu sora sia lebar teuing sia dedeg sampai rupa hade. Leuwih ti sato kalakuan ti sia bangsat. Bima ngaran teh? Gigi. Dengekeun Bima koplok. Kabina-bina teuing tingali domba mah lamun ngakan jukut-jukutna wungkul. Ngakan daun sampe daunna wungkul tapi sial ayeuna dibabat ku sia kabeh. Leuwih ti sato kalakuan teh sia. Nepi ka dirabut jeung akana tatangkalan. Aling sia moto ngahalangan aing. Goblok. Namana teh nyaho itu wawongan aing? Ieu Leuweung Amar masih kene karek ka panasapon ku nagara Astinapura. Ya, sanajan masih kene karek ka panasapon ku nagara Astina, tapi tetep sia urusan ngaruksak leuweung lain deui. Tanya asya teka anak incu nu bakal datang. Hah? Kumaha nasibna anak incu urang nu bakal datang lamun leuweung di babadan ku sia. Moal apaleun sirah cai, moal kabagean cai alus, moal kabagean cai bersih gara-gara beak sia tatangkalan di babad ku sia koplok sia. Balukarna kumaha sia? Denge ku sia. Ieu aing pikeun ngajalankeun dharma nya tapi pikeun cumpon kana janji. Ya dharma mah lain cumpon kana janji wae. Ngababat tatangkalan
sangeunahna eta geus ngarusak dharma keur aing. Tol ngomong haling sia. Sasya ngaran aing Maruti. Maruti aing. Katelah Junaid aing. Oh iya Junaid Subang. Kurang ajar wani-wani ngababa deui ku aing dipaehan ku aing. Tapi ka mana sia pangarti sia ijen jeung aing. Anjir ngajak keluar si goblok. Nepi ka teuneng sia ku ajar. Natanya ho eta nu dibabad ku sia teh benteng aing. Hah? Ieu teh nagara. Nagara rahaun leuweung goblok. Leuweung geledegan ieu teh. Kurang ajar eueuh kasieun lamun kitu sarana bima balik syukur teh balik maneh bakal diparagat teh wa koing sok nepi ka mana sia tega lara anjeun tega pati tega dibasakakeun diksa kula braja diksa pangusap sakula pawongan raja lalap nemparem jua perloka anak pedang tunggal anak pedang acim lah ditegalana saredang jeung aing ayo sia rasakeun ku aing maju sia rasakeun bima dan setan sia dan aya bantrak-bantrakeun si kurang ajar. Kang, akang cicing deui pada saran aing. Kurang ajar bima hutang pati barapati hutang urang bawidak. Wa sapaka bisa mutusakeun jiwa raga hingkang ti kaula bangsat. Awas.
kulit aing wipis tulang aing urang usia. Si goblok nunu kangen. Iya. Samia pada ngalaga ya samia ngalaga alah biwaji alah untuk coplok anjing. Alah goblok sia lain jelema sia geuning sia teh leuwih teu aing gagahna. Kurang ajar sia bangsat. Awas ku aing sia. Blay. Gandeng goblok sia. Ku aing ditewak di dodohot tukang kita rakatak. Keras. Bebetkeun ku aing di dieu. Ngajedog cicing. Siap. Blay. Gandeng. Cicing. Blay. Ku aing sia. Alah. Katingali ku yang kalangkangna nyerong-rong ka dieu. Aduh Bima, ampun aing Bima. Ampun Bima, ampun. Aduh. Alah. Aduh. Alah. Aduh. Alah. Khawatir gitu, Cep. Aduh. Mana tahan. Aduh. Mana tahan. Aduh. Mana tahan. Jadi ke bawah ke naing. Ke bawah enjoy juragan ageung. Diraksukan kabaya wal nambihan cahayana dang dosan sederhana wal mojang priangan diraksukan kabaya lebar meureun sayang meureun awas cek kakek naon juragan ageung anu teh bieu tuh urut temal bener gener oh alah aduh nyanyi deui dicolok wae sia aduh wanci burit surya rek pamit hujan letik ngari rinci kingkilaban pating kolebat sisi basisi jayanti dekatahan meureun kokodna usik dekatahan dekatahan ureunan
pikir-pikir ngana lir bendra barang ieu Bima parantos ngarubuhkeun dua denawanya teh penjaga di mungkul pawenang ieu dadung wacana anu memang demit kayaanana teh tadi ningali kasaktian ieu Bima atuh lajeng wae nyanak senjata anu katelah sorongcong wajah pikeun ngarungkup ieu Bima kayaanana ngadak-ngadak ieu wengkon jadi alem kayaanana daya sanes anu ngageugeuh di wewengkon nyata wewengkon mungkul pawenang dadung wacana tuminak dateng angarsa datan nerat angademan datan nerat angademan ewok mangkule nganrana Haji Anda Subrama Sawangan ngadak-ngadak sora anjing babaung anjing leuweung babaung mata keung kadanguna ke Raden Bima malum anu sumpingna dedengkotna ieu mungkul pawenang sadayana para dedemit-dedemit oke ngiring datang ka ieu wengkon wis sada anjing babaung nah anjing babaung teh kitu di sadana tiga anjing gering teh mah Ka nyeri anjingna jeung anjing goblok anjing basuh jeung teh mah anjing bodog ieu. muringkak bulu punuk kae ieu dadung wacana nyanak carongcong wajah kayanana kurang ajar sia hayam turunul dulur aing duanana padega aing geus namru dilawan ku fisik moal meunang ku aing di carongcong wajah ieu carongcong wajah pinuh ku racun sia pinas tikar sayang tumampara inggih doh ieu Raden Bima dirungkup ku carongcong wajah ngadak-ngadak leuleus lir kapuk ka ibuna lir kapas kahujanan ieu Raden Bima kapiuhan teu tiasa ngutekeun curug-curug acan gagobrak kayaanana sia geus beunang geus beunang hayam turunul geus beunang hayam turunul geus beunang hey 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 buat deuleu aing demit deuleu Bina teuing syawani-wani ngababat leuweung ieu nagara aing setan. Kurang aja kalakah molor. Kapiuhan kulan eleh teh. Hudang. Aduh. Walah. Aduh. Mana tahan. Aduh, mana anjing Kompak gitu selain rombongan. mana taduh sih deh alah geuning sada Gusti ya aing uluh Gusti
sangka gening salira nulungan kaula lain nulungan si Haji kayak mah kurang ajar sia dah ieu si hayam turunul wayahna abuskeun kana pamanian badak ha kana amal abuskeun jeung carongcung busina carongcung bajana hayo abuskeun praja Raden Bima dicarongcongan ku baja anu pinuh ku racun kayaanana dilelepkeun nyata kana pamanian badak ngan saukur mastakana anu lagi leug teu tiasa walakaya ieu Bima teu bisa ngotekeun curug-curug acan estuning watir tur ketir ningali Bima Kiwari dina pamanian badak keun urang teuneun dihandelem hieum gesan sampeureun cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti nyokot tinggalkeun ge bakal kasampeur deui serius gimana panengahing Pandawa Arjuna kairing Semar Badranaya Astra Jingga Landawala anu Kiwari nyaeta benten jalan sareng Bima maksud bade nyusul ieu rakana ku anjeun Raden Bima anu Kiwari nasibna parantos ketir atuh Arjuna ge sami dina mangsa lebat kaya leweng seueur kejadian anu aneh malahan ya Arjuna kantos tepang sareng hiji panita kakesina panita Wilwuk ari panita Wilwuk teh gangguan putri ari putri teh katarik ka pati-pati kapentang asmara ku Arjuna atuh Arjuna dipasian kagegelan anu kasebat lisah jayeng katon kayanana ari lisah jayeng katon watekna nyaeta upami dioleskeun kana soca bakal ningali makhluk-makhluk gaib atuh ya Arjuna panengahing Pandawa Astra Jingga Dawala oge Semar diolesan ku ieu minyak jayeng katon seueur katingali ku Arjuna dedemit-dedemit anu Kiwari balawiri di ieu wewengkon lalu mampah panengahing Pandawa Arjuna Kakang Semar ieu nun urang ngareureukkeun heula kacape di dieu Kang mangga agan ya teuing belah mana Juragan Bima meureun dewek asupna jigana salah teu nuturkeun Juragan Bima itu lho beda jalan dulu keur maker lengkahna gede Juragan Bima mah beda jeung lengkah urang 10 lengkah dewek salengkaheun manehna teu sok bayangkeun loba kajadian ieu leuweung teh di leueuy da sabenerna mah Juragan Bima teh di leueuy ditita teh sarua we jeung ngajongklokeun leu kitu wah Kurawa teh ka dieu teh nitah Juragan Bima ngababad leuweung teh teh sarua jeung ngajongklokeun leu sarua jeung rek diwadahkeun ka ieu eusi leuweung da geuning ieu leuweung teh eusina dedemit pungku di leueuy heeh tadi ge aing papanggih jeung dedemit loba leu heeh aya naon demit naon aya demit Bang Emok kadewek teh panggih jeung dewek teh wah nagih we tuluy panggih jeung Sundal Bolong dewek mah papanggihan deui jeung Pocong Mumun
aya kunti aya le Ayah. aya pocong mamawa arit Begal itu. oh rame pan gamal ya pocong mamawa arit sing orang ti dieu meureun pangih jeung dewek jadi teh pocong teh ngarit teh cing keur mara bandoma banyak heeh ya luar biasa ini juragan Bima deui Kumaha teh Kang? dicarek mah dicarek keukeuh we dulu Tak tigin. datara cumpon kana tara jalir janji juragan Bima mah dulu laras Selalu menepati janjinya. lamun geus janji ka hiji jelema juragan Bima wah Model abdi gitu Kang. dionget-onget jadi euy komo ieu janjina dulu ka Kurawa disaksian ku para Kurawa nya puguh we juragan Bima jadi carek hese dulu dak dewek nuturkeun jeung juragan Arjuna jeung bapa jeung Sidawala si Gareng mah di ditu we si Gareng mah di Dalang Widodo anu teh jadi tuh si Gareng mah keur diajar nyin wayang dinya diajar ngaraut da si Gareng teh jadi dalang bijana heeh Bala naon gede teh bawa liwetan urang ngaliwet di dieu ayo beres akang pangset bosapro tong geret tebang mah diuyah-uyah tebanang diuyah-uyah ya tong geret tapi
aturan wa syukur jang calalager si lain baring pangesta ai cager mah syukur samulihna wa damang ari awak mah wa teh ieu teh jag-jag ucu nuhun wa ngan ieu hate wa teh deuleu ucu dah kumaha wa kangarana hate dipangpalerkeun oge hese Allah kumaha pan wa teh nyusu juragan Bima deuleu ieu teh ucu kitu wa ngababat ieu leuweung Allah leuweung amer deuleu ieu teh leu adek lain leuweung samanea deuleu teh leuweung gonggong simagonggong sangat wa leuweung sanget tempatna dedemi tempatna barakasakan deuleu ucu laras siluman wungku deuleu ucu itu semua tapi parandene kitu ucu genteng-genteng ulah potong ai wa jurig sakti setan kumawasa moal leuwih mulia tibatan manusia nya ucu ya dina wakos ayeuna ucu dakwah teh mipit kedah amit ngala kedah bebeja deuleu ucu laras wa unur kedah katingali punuk dong kaparantos katingali tarang laras ari ijab kabul mapan uwa teh kedah nya ucu tangtos wa syarat anu mutlak eta mah ujar semuhun uwa teh ngagejerak tadi kampung Pasung RT hiji RW hiji Desa Karanghegar laras Kacamatan Pabuaran Kabupaten Subang semuhun ku apuhana pangaresana Bapak Lurah Suhwan laras Irawan SPDI Bapak Kades Karanghegar semuhun miwah Ibu Oda Siti Sauda laras dina raragata sakur bini mah ieu teh ucu semuhun wa ngahibur warga masyarakat Desa Karanghegar laras itu luar biasa ieu Bapak Lurah babja ya anu sakedap deui anjeunna pan bade rengse dina periode kahiji nya ucu semuhun wa ngahibur masyarakat luar biasa da ari pamimpin mah deuleu ucu lain ngan saukur pangwangunan unku nu diwangun teh deuleu lain ngan saukur infrastruktur tapi kebahagiaan masyarakat oge eta nu leuwih penting ucu laras nya semuhun sanajan pangwangunan alus ai masyarakat masyarakat retres bade kumaha apan aya penilaian indeks kebahagiaan teh nya ucu laras urang doakeun ku urang sadayana kumaha mudah-mudahan pangaresana Bapak Suhwan Irawan mantena cing panjang yuswa sehat salalamina atuh panjang jabatanana nya ucu kedah diteraskeun pangwangunan anu teu acan rengse nya ucu laras dulu karaos panginten mangpaatna ku sadayana laras sejahterana karasa mudah-mudahan kapayuna atuh cing langkungna nyeur anjeunna nya ucu amin wa lainna naon lamun Bapak Lurah jadi deui meureun uwa teh ngagejerak deui di dieu ucu beres wa urang ngadua ka sadayana mudah-mudahan pamaksadan sadayana pangarsana Bapak Lurah cing manjing kana ijabahna numur beng alam amin bi qodratillah bi iradatillah bi fadlillah wa bi rahmatillah bi idnillah sadayana oge kalayan widi mantena nya ucu tisuklakna tisiklukna pada sumping deuleu ucu semuhun barea ngampar Jawa Barat mah estuning puguh ning laras di mana-mana simpatisan uwa barea ngampar Jawa Barat Dawan Subang Tilengkong Subang Tanjung Rasa Sinar Balebat Titirta Mulia Karawang oge aya deuleu ucu semuhun atuh baraya Goler Panjalin GSBS Cikarang keluarga besar Badranaya oge Araraya RPBJ atau keluarga Baraya Majalengka aya Haji Depi Collection di Karang Asem oge aya nya ucu Kang Didi Buser Manco di YouTube dulu laras Haji Udin Gokik Mararanco dulu ucu luar biasa dulunya
Oh. Uang ngagejerak di mana-mana teh disusul we. Oge tiwala weuleuh oge komo bah didu mah geten bah didu mah deuleu ucu. Heeh. Ucu. Da ijab gabu mah dipanjangkeun panjang, diponokeun ponok. Ieu mah etang-etang nyangakeun saberang salayan, lebet ka cabe mah sampeu. Nyangakeun hatur lumayan lebet ka sae mah teu nya ucu. Heeh. Atuh tadi aya dalang anom Jang Widodo si ganteng kalem deuleu ucu urang dieu anjeun namanya. Generasi penerus wayang golek luar biasa Jang Widodo, mudah-mudahan cing lantung nanjeur pidoana ti wa nya ucu. Saha deui nu bakal nuluykeun teh nya ucu. Da wa bageus kolot. Panggungan teh wa teh saroream di duit leutik mah ucu. Matak dipilihan we. Dalang cilik tuh petetan tuh putrana Mang Dadang. Ti Wanasari. Aya dalang cilik oge nya. Dalang cilik Karnata Sunandar. Ti Cigoong. Ceureuh Cigoong teh leuleuh ucu. Mudah-mudahan sadayana heuda kusaha deui. Da ari kangaran seni mah bergilirnya ucu. Nu baheula nu ayeuna nu kahareup da di Giri Harja ge petetan tepan loba. Regenerasi di Giri Harja taya dalang Kanha, dalang Wisnu, dalang Yogaswara, dalang Batara, dalang Lana, Adi Kontea, dalang Rapli ataupun anaknya ucu. Loba pisan dalang-dalang teh ucu. Dalang Ali. Dalang labu ge aya kan? Kumaha? Dalang labu. Dalang lagu. Labu. Dalang labuh aya. Dalang gebis aya. Petetan Subang teh mah. Demi cinta mah kitu ucu. Wah, ada hafal hujan kapal angin. Ti giri kapal api. Giri Cakrabuana. Alun teh. Ti Giri Cakrabuana teh eta mah ucu. Giri luak. Ya. Bilih yang kolong ting kana waktu satu ucu wah yang ngareng kenek leuy teh. Cik wah hayang ngalagu ucu ah. Palai lagu naon wah? Palai lagu naon? Naon we ucu laguna uah mah nu penting marada ngeunah we kana hate ucu. Bade lagu ayeuna teh nepi lagu baheula. Bade lagu ayeuna teh nepi lagu baheula. Nu can aya we laguna ucu. Tuh Ese atuh. Cik lagu anu baheula we lah nu baheula. Maju tak gentar we. Lain eta mah lagu ieu atuh. Eta ge baheula sami. Cing wa. Palai lagu naon wa? Ulah maka benuh atuh wa teh. Blekor we teh ucu. Sekalian. Atawa kicau mania. Sok jang. Kicau. Nyangakeun ye lagu teh ka Aki Jaya, ka Bos Saprol.
Saji Sapro di bumi Ibu Pertiwi Astagfirullahaladzim. Obat ilaha illallah panayagan baratul Makkah jadi haji dar panayagan jadi anjing. Paingan cekat terangan sungut anjing teh najis. Disebutna oge najis mughalladh. Ku najisna eta sungut anjing. Lamun sungut anjing anta kana leungeun urang teu sah urang teu salat kudu dikumah ku cai 7 kali make taneuh ongko ku najisna sungut anjing tapi sanajis-najisna sungut anjing aya keur ngumahna cai jeung taneuh tapi lamun sungut ente nyinggung kana perasaan aing cai naon anu bakal bisa ngumah. Di sini survei membuktikan. Loh, goblok sia. Neurewas aing. Jadi sanajis-najisna sungut anjing melalui najis tibatan sungut ente bieu ka aing. Agama naon sih lain? Islam. Hah? Islam. Bener Islam. Bener Islam di mage sajadah boga 5 urang. Urang Cina ge dagang sajadah sih teh. Tara dipake. Dengekeun cekat terangan lain cek dewek ge nya lamun ngaku Islam. Al Islamu man salama muslimuna bilisanihi wa yadihi. Naon hartosna teh? Pasti sih mada moal apa. Ari Islam teh sasama umatna silih salametkeun ku leungeunna jeung ku lisanna. Kari-kari ayeuna ente ngaku agama Islam tapi eta leungeun tapi eta sungut dipake nyerhetekeun batur nu kitu disebut Islam. Naon ari akang jawab adat-adatan teh para ruku ieu teh. Adat-adatan moal aya haseup lamun eueuh seuneu. Nya kunaon akang? Kunaon Kudu kaharti atuh adat. kudu kaharti bapak aing dikenangan datang sidawala dikenangan aing dikeplos-keplos. Oh. Geuleuh naon ngawaku naon sia ka aing. Sok Lain geuleuh naon ngewak kunaon akang nentu ngarti. teu ngarti naon aing ka si laing. Kurang kumaha aing ngarti ka sia. Ya itu. Akang sing ngarti palebah dieu mah atuh. Palebah dia ngartina naon aing. Dah, iya paingan ya. Kang, Naon? cik akang teh ngarti tukang kenang sinden teh teh. Totorona nabeuh teh capek hek bere ku akang atuh. Waduh sia minta duit ka aing. Ada anu gratis atuh. Allahu Akbar anu teu ngarti mah lain aing. Nah, Si laing. naon? Ayeuna si laing minta duit ka aing bayangkeun ku sia ari aing duit di meuneu. Coba
Coba duit di mana unggal nabeuh loba nu nyawer ka akang, loba nu mahanan ka akang. Sanajan aing wa peuting nabeuh loba nu nyawer da duit malen ku aing. Aku saha? Ieu we si Dadan. Itu. Dengekeun ku sia Dadan. Rek kitu wae sia teh hirup. Sia mangeunah turun mobil unggah mobil sumping kanu kaguan maksad dibere balikna di bahanan aing digencet tina kotak. Oh. Bare padahal sia teh Dadan hirupan sia ukur ngagulak-gilak aing lamun eueuh aing ti mana nyatuna sia Dadan. Dengekeun ku si laing. Engko nyerekan engko nyium akang kumaha itu. Da aing moal hirup lamun eueuh hedang Dadan leu. Tapi bener. Pamenta lagu saya teh. Bapak Kang. Bapak mana? Bapak Akang. Bapak Semar. Bapak Semar. Maka jeung digugu lu. Sapuh eta teh. Sa sepuh. Bapak. Coba itu. Maka jeung sepuhna naon lamun maneh hayang nyaho Semar itu adalah manusia eksperimen. Allah. Produk gagal. Aduh coba itu. Satria baja hitam. Oh. Leungit bajana tinggal hitamna. Itulah Semar Banar Nangka. Doraka Kang. Ya, Semar Doraka ka aing. Kumaha kitu? Oh, hiji kajadian. Lamun Semar hayang senang hirupna, kumah dampa suku aing teh tulu inum. Coba. Sugana nepi ka TBC. Kawalas. Doraka Kang kakolot. Ya, Semar Doraka ka aing. Itu. Eueuh hiji kajadian atuh kolot doraka ti anak. Aya. Eueuh Kang. Aya. Kolot Doraka ti anak aya. Eueuh. Aya. Lamun anak doraka ti kolot loba. Aing teh nyalahkeun ngan aya kolot Doraka ti anak aya. Aya kumaha cik buktikeun atuh. Tuh tinggal mali di Kapolsek di Pabuaran. Naon? Aya awewe dibawa ke Kapolsek. Meureun maling emas meureun. Lain maling emas, miceun orok. Aya eta lain Doraka ti anak. Weuy. Aya wayau. Lain akang matak dipiceun ge anak jadah teh. Naon? Matak dipiceun ge anak jadah. Anak jadah. Kamana karep make jeung anak jadah sia teh. Dengekeun cak keterangan kullu mauludi yuladu alal fitrah. Setiap anu dilahirkeun dengan keadaan bersih, dengan keadaan suci. Orok mah bersih, budak mah suci, lain anak jadah, tapi indung bapakna nu haram jadah. Kang, apal teh naon artina anak jadah? Naon? Anak jadah teh anak anu lahir eueuh bapaan, anak jadah teh. Anak jadah teh Anak anu lahir eueuh bapaan. kamana karep make jeung anak lahir eueuh bapaan nah awewe reuneuh teh gusa gesek kana pager. Da pasti aya bapaan sia teh. Kumaha indung bapana rek dimajusikeun, rek dinasandrikeun, rek diyahudikeun kumaha indung jeung bapana. Nu matak pangeran mereka hampura kata jelema lamun eta jelema tanpa menang ridho hampura anakna. Allahu Akbar. Ya kaleuwihan lah. Tah ieu geus malik-malikeun akidah ieu si goblok ieu. Agama sesat anu kieu. Naon Semar beungeut bodas. Awak hidung. Pinguin lain. Sok bayangkeun ku sia. Aing ngomong teu boleh ya aduh aya anang. Amulan. Amuing. Lain ngamulan amuing. Menaonan sok bapak dewek batur mah melak sereh teh hektaran paling saeutik 10 tumak der bapak aing mah melak sereh dina sirah. Bayangkeun ku si lain. Matak dina waktu. Sia. Rasa sia. Jejek wa panonang. Loikeun ngomong Diraret mah era tuluy micen banget tuh. Reuang tuh nya. wah di melong tuh. Oh, api-api tuh. Lain heotan situ. Biceun ka era teh teli. Tuluikeun nu bieu teh jak. Lan tuluikeun Kalah heotan. teraskeun Pak. Heeh, sae mangga.
numatak bapak-bapak ibu-ibu naon Kang pang-pangna barudak urang wajib pisan ngahormat kanu jadi kolot Tadi malain gitu. tadi mah lain sabab inung tunggu rahayu bapak tangka derajat nyapa tuh cek bapak ge sabab pangeran mereka